Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat boh di mana wae sok kerjana sing sumangat, sok sing sarumangat. Sobat boh di mana wae boh nu di kotana nu di kampungna sok lah dulur sing sumangat pokona mah tong gengsian hirup mah. Dulur sok gaskeun we nu penting selagi kita bisa kerjakan ya kerjakan, selagi kita masih mampu udah pokoknya mah dulur sok lah gaskeun inti nama gitu we dulur di pusat mah tong gengsian dulur sok lah pokoknya mah aya nu ngomong nu kitu nu kieu ge dulur tong sok didenge fokus le jarur yang lurus nih abdi ge bade ngarit persiapan tuh nyana karung 2 karung tuh arit sarung tangan pokoknya mah itu abdi teh bade ngarit dulur tuh suasana naga dulur di abdi mah teh aya jukut hejo kieu ieu teh jotang pararenek dulur di abdi mah tuh pokona mah rada susah dulur di abdi mah jukut teh pokona mah sese di abdi mah dulur jukut pelataran di abdi mah dulur mangaritan itu di Palihanap itu teh sawahan dulur sawah pelataran mah dulur di abdi mah ieu teh pokona mah dulur sok lah pokona gaskeun dulur pokona mah da abdi mah dari kecil dilatih mandiri bekerja keras selagi kita bisa kerjakan ya kerjakan pokona mah sakitu we intina mah dulur sobat nya di pusat mah pokona mah intina mah tong gengsian lah sok sing sumangat teh kerjana lah kok dulur gaskeun deh gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur sok sing sumangat